Waktos Nabi diisrokeun, neraka ditinggalikeun, ningal pisan seueur istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana, teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana, bongan nyusulin anakna, teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna, teu saizin salakina.